padamu. Kemana pulakah dirimu? Kemana harus ku telan lautan badai? Andai ini bisa lautan badai tak akan goyah sinonam cinta. Enggak nih nyamut. Segan teh lauk anu kieu dah selabutut deh. Anu kieu dah selabutut deh. Segan teh lauk selabutut geuning teh balik. Balik gitu Mang atuh. Aduh, kena isep mah. Mang, hampura Mang. Tuh sengaja Mang. Hampura Mang. Itu balik pisan sama Mang. Hampura. Kira urang benyong Mang. Balik. Lauk teh kamarana atuh. Tisuk, teu menang-menang we hayo. Menang na sakalina, sena jepit, menang ka balang ka jelema tadi. Aduh. Saya nomor anyar. Halo? Halo, Saya. selamat sore. Apakah ini sama Bapak Oh Ayan? iya, sore. Jadi kieu Pak, Ayan masih boga tagihan sebesar 3 juta, sudah melewati jatuh tempo. Apa Pak Ayan ingin melunasi ayeuna? Amun henteu, awas we diobrak abdi rek nyumput kaliang sirem oge. Duh. Kantor poho boga hutang. Mana KTP mawajikan orang di atas Rumana nelfon di wae dia tuh. Kok yang pusing kemana yang minjeman Boy. Boy, Assalamualaikum. Kamu teh lagi apa sayang? Aku lagi duduk aja nih. Udah makan belum? Udah dong. Oh iya, kalau udah mah. Aku punya gombalan buat kamu. Kamu tahu nggak perbedaan kamu sama Bence? Nggak tahu. Kalau Bence mah malam-malam suaranya krik krik krik. Kalau kamu suaranya ayang ayang ayang. Kamu tuh indah banget kalau dilihat. Masa? Dari sedotan. Iya, yang ini bisa aja deh. Saya tuh. Hoi, Assalamualaikum. Agang kurang kerbahagia wae sih jelema teh. Emang? Si Mang Ayan. Dodol ka dieu. Aduh. Aya maksudna ieu. Tapi anggar hati urang mah teu geunah deui. Wih, Mang. Aya naon ieu teh? Eta beungeut menimpa kusut kitu. Euy, urang teh keur lieur ieu teh. Aduh, sugan we atuh maneh. Pasti hendak pinjam duit. Lain heueuh sugan we maneh kitu. Bura tuh mah ngomong naon? Urang teh keur piceh ini jeung ayang atuh. Kieu puy euy. Mana ngomongna? Kieu puy. Bura tuh mah ngomong naon? Urang teh keur piceh ini jeung ayang atuh. Sugan we atuh ieu mah nya. Sugan puy. Burukeun atuh Mang. Urang teh geus waktu ieu. Ngurupan ieu. Heeh. Teh nginjem duit. Teu boga. Anjir. Balaga si Apuy. Bicara kabutuhna. Awas ieu. Pantesan teu meunang hate rek nginjem duit. Ayang. Maaf ya Ayang ya. Aing yang duit ke mana tuh? Mau mungkin kamu majikan Aing tuh, mama tak mikir. Aing,
Telepon deui. Aduh. Telepon deui wae. Kacang deui dahar teh. Nelpon di wae jelema teh. Buka ide. Rasakeun sia ya. Silakan. Ngirim. Kalau kamu suaranya ayang. Yang kata foto ngangkat. Telo bakal itu sama speak kungkul we, speak. Sok